Aing pegawai anggus kuarilah aing minta gaji ke si tetenya. Berangkat kuari. Teh sama si teteh abi nek uih ieu ka lembur seberang ieu. Duh, betul ongkos. Gerakan dong, mamihna. Saat nongkrong si Arka teh lain. Dong suara si Arka. Non Arka. Teh kami pun nek balik ya ka lembur seberang, tapi teu boga ongkosna ieu. Tapi nek minta duit ka teteh ieu jeung ongkos. Arka, lo kabalik heula. Alakeun huni teteh, kayak tambahan di ongkosna. Kalau teh di mana gitu teh kebun hunina sekali yang ongkosna teh lah ngememo lumayan. Itu Arka di deket itu lele hunina, dina kobak lele. Oh teh kayak dialakeun hunina diburi. Tapi pas ke mana teh? Kayaknya Arka teteh nyokotin heulan basikna. Maka basikna. Teh kami nyalakeun. Heeh. Mana hunina ieu? Oh eta dirinya oh coba ka dieu bela. Anggean ya, raganya mana? Aing, muni mainnya sautik doang ya. Dah aing baik lah. Yang muninya sautik doang. Juga segede cukupnya. Oh iya jauh muninya, mantap. Terus segede cukup lah. Balik. Silangge botol. Teh, kemana teteh yuk? Ya teh hunina yuk, nang loba teh gitu. Kayak kalau untuk menang karung. Mana Arka? Ya teh. Ih, samet amat Arka. Nggak pula lah. Bak lalai. Tuh ge, teteh aku makan barang masih loba. Iya, banyak anu maling. Habis sampai raga teteh. Teteh lo ngomong baik. Kan ongkos sampai habis balik kan. Oh, langsung balik. Punya. A few moments later. Iya, teteh lama. Sore dulu lah. Kapan kita nih baik kan kita. Berjati kita. Ya Arka yo pana kebalik mah. Ih, teh 20.000 Lah nggak gombrang teu bener, tanggalah huni teu bener. Iya mau nyampe ke rumah seberang. Pasti nambah gue di jalan. Tahu lah. Kamu sih, nuhun. Ah. Ih, si teteh ikhlasan amatnya. Nek 20.000 pamagawe geus 2 poe, ieu geus ngenong 2 poe. Iya duit ini 20.000. Nyukup malingnya kan seberang. Duh. Asal nama nyukup ya. Asal harus di jalan ya. Bismillah. Kayak disetorkeun ngana si emak anu ka kamari musir aing teh juga cukup meuli teas. A few moments later. Aduh. Ya karena beraing dah ke jauh kene yuk. Duh, kumaha yuk. Duh, keputingan kieu aing yuk. Tuh. Si poek kieu sieun kieu aing dah. Buson. Jadi mimpi ya. Ya kebal kene datang kumaha ieu caranya nyampe datang.
Ya angkot-angkot acan lewatin ojek. Lebih utang kan gitulah kau yang lewat angkot mah. Ya tamu kuburan jing. Dia amat aing. Umpat aing lah. Aduh, capek amat aing. Nekar mau seberangi gati asa ieu. Ampun aing. Ya angkot acan deh aing capek amat. Enggak. Ya lapar betul. Nyampe gitu mana ya? Ya itu aja lamanya. Soalnya terjemah atas soalnya hun gitu akan berai. Tadinya lah berangkat. Pengen aing mau juri. Aku sakit juri sakit ganteng. Ganteng belah mana? Aduh, Aing ripo yo. Iya, ngabit meng. Atuh ieu Kak rembur naon kitu? Atuh ieu mah lembur sebelat, emang di mana gitu? Udah terus kabur ieu. Eta yang lalaguan kabur segala. Ini ka rembur ieu teh rembur lah nyata. Atuh jauh yang sih lembur cemplon mati mana orang gitu nyaho. Ai, berarti kami nyasar mun nya. Atuh nyasar pasti nama. Geus kami di jalan teh kitu nya. Atuh eta mah terserah. Oh, kieu hari kitu. Ayo ka mai baik nadinya, manya ka ditu deui ka seberang deui. Ya orang kebanyakan ya jadi lurus tuh ka ditu. Kayak perapatan nu kahiji belok kiri. Nu kadua belok kanan. Nu katilu eta belok kiri deui. Kayak nu kaopat eta belok kanan. Tah jadinya lurus bae. Kayak perapatan ini kita mah lurus bae. Berarti semuanya sama semua. Moal eta mah. Yakin moal. Urang berangkat di kalinya. Modar dia ku yang disasarkeun. Liur-liur dia nyaran lembur cemplon. Ai nya saina Bandungan eta puyang amat tuh ai. Saya pernah belok ke kiri, belok ke kanan, belok ke kiri, ke kanan. Puyang nih otak aing. Bisa-bisa gua aing beulah ieu makan. Iya, mending aja lah mah ini nanya deh kayak kadinya nya. Ada kelompokan itu. Dan ayalah. Oh, nyata aja lah malah nanya deh lah. Ampunannya sugan ini. Mang. Anjing, eta bebengetan. Aya naon ya naon? Bebengetan kaset. Ya nomor naon, Mang? Bercilok ieu mah. Tadi udah nanya di tengah jalan, rembur sebelah kiri, ieu rembur cilok. Kata makanan kabeh. Emang sih, pokokna mun kabeh itu betul lembur hotdog, ya, Starbucks ka dituna. Neka mana ieu neka mana? Katanya udah terus kabur, ya nek balik. Oh, nek balik. Tuh, Di aku jeung di aku. aku lah. Ke kamar genangan kok. Tuh urang mah teu percaya. Ditanyakeun ke kana mah urang. Aya saya kata tadi kabur teh ka mana kitu. Naon banget Nanya be tuh kayak kabudak gitu. Ih, Lain bisik ngadan doang urang mah alina naon. mamang masuk gitu. Ugu udah tujuan lagi nek balik mamang ngomong asal menu edan sakit urang sehatna normal. Lain bisik kasurupan idong urang mah jurig truk termos naon pan gitu. Urang nanya karena mamang tanya kita nomor urang. Betul be ka itu kabudak tuh di itu tuh. Coba bae. Nya Emang nuhun ya. sok itu bae. Lain naon buku main mah trauma doang. Aju kayak disangka mapan aing jelema edan di ngomong jelema edan. Sasahapan di dieu bingung. Sudah, kayak itu doang serangan lah. Kalau ogah nyambutan aing. Hai, capek amat budak gitu nyampe ka rembur aing ieu. Tadi rembur cilok. Sebelah. Di rembur naon ya? Nanya deui lah kadinya. Cuman aya ibu lah di rembur sebelah. Nah, kadinya deui lah. Pas. Kata untung nggak ibu-ibu di dia lah. Dan terakhir lah, ya jangan itu nyampe kajian imai lah. Gempa. Misi Bu. Ya, Air nomor Bu. lembur somai. Tadi cilok, somai, sebelah. Kata makanan kabeh dona Bu. Di dia mah itu lembur. Iya, terus di mana ke mana sih? Bu, abi mata ini mah tinggalan kuing, ya terus di rumah itu di seberang. Abi nah yang balik, iya tuh bisa balik, tapi nyata berarti kali. Cemplon mah di mana ayana jauh meureun. Tadi kemarin ya mesti nanyakan tadi mesti apa begitu. Terus Aja eta ngomong ibu, ya bukan tahun dua ya.
Ratu abehan juga satu. Sok. Wani piro? Oh, guys, bukan gampang kayak kali ini. Bi, eta parawan. Nah, kan naon eta dah keblak. Tadi ngomong kita itu keblak. Oh my. Kilo. Guys, pokoknya udah milih eta tadinya, saha eta anu cek kepala tarka ieu. Anu dempo na ya, anu SLA ya. Namanya saha neng? Arka. Iya, namanya saha? Oh, Dia namanya siapa? Arka. Neng, yang dua yang suka kabogo? Kesulah kami mah. Sungguh sedap. Neng, eta nu duaannya, yang ngesan kuih baik. Kamu segera sila kali coba itu balan doang. Oke. Nah, nges. Assalamualaikum. Oh, dua namanya aja cirian kia. Dua namanya jurusan kai main gitu, jalan nama. Dah, tuan gue kadinya, sudah nyampe ke tuan yang lainnya. Ayo, jero doang. Depan dibelah. Ih, anak Ais 2 poe teh balik-balik ke mana nya kaburna. Kaduhung tak wae diusir ke kamari anak. Loh, pusing aing. Akhirnya nyampe juga di rumah tua. Assalamualaikum. Suara anak aing eta mau balik. Waalaikumsalam. Anak aing anu kasep balik. Dasar lagi anak yatim. Oh, Mak. Masa Allah jauh-jauh teu. Oh, di ditu ge mah di jalan. Masa Allah bae pengen aing mah. Pengen aing mah tidak balik-balik kasep dah heueuh. Ayeuna mah balik bae ka imah nyaho kana jalannya. Aku nanya akun sarembur. Aku cerita tadi geus dikodokeun 10 kilo somai sebelah. Abi puyeng ya tadi di. Untung dia bisa datang ke imah. Eta untung biaya gober lewat.